Git. 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 Udah. Kamana sih? Tanya, ngerek dagang cenah kanu gobiag. Dan, Git. Atuh mana rek dagang kanu gobiag ieu pitu geus rame ih. Hah? Dangdut? Di mana dangdut? Dangdut. Gobiag goblok lain dangdut. Sedangdut atuh geuningan. Gobiag itu geus rame. Ieu hayu rek dagang mah ge rek dagang. Anjir, rahmat tuh, ayeuna mah aya artisna alus tah, aya seberja artisna. Nama eta. Nama teh Gobiag, kana gobiag rame itu siapa? Anu ngeburu-buru ieu padahal. Ai mana rek dagang moal. Rek ieu, aya dangdut mah rame. Ieu na taekeun ratu mana motorna. Hah? Cenah dangdut mah kumaha mana teh? Rek dagang moal kanu gobiag. Eta ieu kaing nyamper aya dangdut. Yo aing mah ngajak nonton dangdut, wang daragang di anu gobiag gitu. Cuman aing ada sedang termolor. Dulu Ayeuna main bal nu. Main bal mah aing mah sare main ini bal. kan molor riweh nya kali 7 mah. Geus ning molor aing balik dagang sorangan. Oh bener. Ini kan molor riweh. Aing rek dagang sorangan ning molor aing mah sorangan dagang. Ngurus pun dangdut segala ampun aing. Ajak dagang esek ajak nonton dangdut. Dagang obat kene deh. Alhamdulillah. Heeh. Karena itu yuk. Oke, ini coklat deh ya, Mas. Ese. Di mana deh? Amang. Bapak nih di Bang Mayaserkan mau mobilan kolbak. Nyangke atuh kan bapana icalana loba kene, hayu teh dagangna. Jadi tacan kenging acisna, ke lamun tos kenging ya acisna ke ku bapa di Bang Mayaserkan. Oh, iraha tuh. Nyangke ku bapa geus dagangna mun payu mun gaduh acis ke dipangmelikeun ku bapa nya doakeun sing laris bapa dagangna, dain sama dagangna iseun komo di sakola mah. Sainganana teh jeung MBG, MBG datang kok sok diiseun dagang data raja-rajan. Nasib, encenek ngabuburit. Namanya. Ngabuburit ka mana? Ayo naik ke jalan. Naon deui? Anda acis jeung jajan. Acis jeung jajan. Aduh, ampun Bu. Oh, acisna lagi. Yuk. Nah. Naon? Rek ka mana? Rek naon Bapak? Uy, ngilu. Yup. Kasih dia bapaknya ke mana? Duka tuh ka manuk. Jadi mana no ya manuk? Duka tuh. Awang tang wae ka lebak. Mana matuh? Rasid, itu Bapak. Mana? Tuh. Bapak! Ayo naon gitu?
nyamperkeun we. Aing ganggu wae manuk kalah kahiber sudah tah. Apa? Aya naeun? Mau bari? Heeh nah matuh. Aya naon kitu nang Bapak? Kumaha cenah duka da. Jangan bapak cenah. Agrek naon cenah? Duka. Nah matuh balik lah ke sepeda bawa. Nah. Ini dorong wae dorong. Nah. Sampai sini, nah. Sis, mana bapak Abi? Itu di tukang kene. Ayam ngopi. Tinggal 20.000 duitnya. Ang, kopi ang. Siapa Doyok? Kopi naon? Lah, nu biasa we ang nganggo susu. Oh siapa Doyok? Mohon sok. Mangga kopina. Oh, siap nun ang. Gede wadoyok garung ngopi wa. Ora. Heeh. Balik ka mana? Ka ditu yang budak wa keur ngaji ek mapageun. Oh, ngopi heula atuh sok ngopi. Oh, nyatu ah. Sok. Kopi hiji. Bade kopi naon wa? Ieu tak sarua wae nu kieu tan wae susuan. Jeung wae doyok saruakeun wae. Oh mun mangga siap. Tanya net tua amis heula ya. Oh, siap. Wae doyok tumben santai di warung ngopi. Iya puguh ge. Di imah ucai lah tepurun ka dieu we hayang kopi jeung teh. Sok-sok ngopi atuh. Oh nya tuh arek wa. Nya tak budak sok kasebut kieu nya wa. Pokoena balik ngaji bari mapageun. Oh, kopi siap. Atur nuhun. Nah budak sok jeung saha wae ngajina ka ditu. Pan jauh sok dianterkeun. Sok dianterkeun wah lamun weuh di teang dijemput. Oh nya ketang lah mengpeung budak. Ang, ieu sabaraha Ang? Jantung 35.000-an A. Kagok atuh ayeuna sareng ieu tah dijejekeun 50 nya nya. Engke ku doyok tah. Dibayarna. Oh mun mangga tuh A. Ya nuhun, wa, nuhun nya wa. Ayo abdi mapageun heula murang kali ngaos. Nya atuh wa. Nah si goblok aing nawaran kopi asukeun aing terek dibeli ku manehna. Nah kelah ngarampok ah. Aing duit 20.000 goblok. Teuing. Si kunyuk segala digondol. Jakal aing nawaran.